prank. Selamat, aku simpan kameranya di depan. Dia aja dia Iwan anak warteg, kalah suluh di kebon, kena prank. berapa? Anjir ramai. Gimana sih kita? Iya, nanti siap. Kepala aja. Iwan, sekarang AA buru ke ngasuh. Kurang urut sih. Ayo, kayak sore jam berapa urut? Tanya, asar. Maaf pingsan. Nah, apa kita pingsan? Kurang minta cewek apa Ustad? Yuk. Ai mate ku naon pingsan? Batuk-batuk langsung pingsan. Ayo orang kita tambah Kak Ustad. Ayo. Batuk tadi cek mate. Langsung pingsan. Udah tuh yang diberi uang itu teh. Makan teh. Nih. Emang? Nah, aku tadi tuh diberi uang itu. Kemana tuh ngomong ke santua? Karena di jati ayah. Kan seharian rawe yuk. Assalamualaikum Pak Ustad. Aya naon jang kada ieu? Ieu, abdi teh Ustad bade nyuhunkeun cai. Mama teh gering, luka kunaon, pingsan gitu. Ada nyuhun jang di dari ieu. Ya, Pak Ustad. Ya, Pak Ustad. Kayaknya jang antosan heula. Oh nya Ustad. Meni enakeun kieu nya sawan. Indahnya. Gimana di cari? Bismillahirrahmanirrahim. Iya jang cai kasihkeun ka Emak. Oh nya nuhun Pak Ustad. Ya. Terus nuhun Pak Ustad, abi bade marulang-ulangnya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam.
naon mata jang? Iya mak, tadi teh mate pingsan. Ya tas nyuhunkeun cai ka Pak Ustad. Cing dileueut teh laku mak. Calana butut sing sarampai loba hayam keur kokoreh dina sampah sok sanajan hirup kurang sangsara boga anak saroleh mah pasti bahagia.